para rusing rarasan teh mikiran kunasi diri aing dah saaraha rarasan teh dia mereka yang harapan tahun baru naon teu gablek kabita aku batur meureun bring ka ditu bring ka dieu jalan-jalan anu kuat meuning bisa nu ngajakan aku rarasaan aing mah da ka situ oge atuh lajo-lajo bancet sugan aing teh da teu atoh rarasaan mah aya nu ngajakan ngan saukur ngajakna ngungkul lah ngomong pe anu bado rungsing rarasaan teh di mah jara renuh nyari batur budak ngorak kuat meni abring nganda bulan eta teh tahun baruan teh paharuguh rasaan teh hirup teh kieu deui rasaan teh lumpeng imah teh jeung eueuh nu ngirim-ngirim hakaneun acan lah para using kieu teh kenapa sih jika bahagia gitu emak atuh zaman ayeuna atuh nyebut emak mah geus teu usun besti atuh jeung lagi aing lain keur bahagia ya teh lah ke para rusing kunaon besti heueuh panyawa sorangan mare oge komo mare bae budak ngorak pan ieu teh arek tahun baru nanda da aing ge sarua wae kawas hayang kawas batur teh jalan-jalan teh ulin teh naon da ieu mah pan bisa nu ngajak-ngajakan ka aing teh da beda hate mah aing hayang kitu pas batur gitu tadina kumaha mak ya mare wawuh jeung si Nariom wawuh eta teh kudu diomongkeun mah eta teh kabogoh mah eta teh terus eta teh ngomong nambar ngajanjian ka mah teh ngajakan non teh tahun baruan si Nariom teh eta teh non teh ngajakan mah ti tahun non teh titu tahunan ka tukang geus ngajakan ayeuna teh kalau kang ngabadokeun yo mana ge besti ame lalaki ulah bosen teh dipermak coba itu yo naon ge kiang bara ditukul torogba itu teh mak tah ieu di beureman ieu bodasar waka ciri hidung kitu atuh besti aing teh lain teh hayang di make up dipupur kitu teh boro-boro make make up anu mahal-mahal aing mah di kapur da teu napo kanu beungeut aing mah teuing kunaon beungeut aing aya naonan da ya heuh atuh jadi rana mah kudu resik kudu sakola di pokona mah atuh besti di bebener nanaon atuh kudu nage di permak nanaon ge permak lepis segala sugan lah kira koe permak lepis da aing rek di kaput meureunna sugan ieu mah ambe leuwih ieu aing mah kuda kuat hese nu ngambean teh gitu geus sabaraha lila jadi randa geus lain lila deui aing geus aya beureunan 17 tahun mah atuh rapet deui beureunan nya puguh eta mah aduh ku mau ngambean ting kunaon aing eta kumaha tuh si Nariom teh nu mana si Nariom mana coba si teh nyaho atuh ieu apa ngaheureuy ye besti ambe ieu teuing we ulah sok ngrungkut kitu lah lainna ge jeung lagi aing teh bararingung ku si eta teh si Nariom teh keur main teh pan geus 17 tahun ngarandaan teh kuat eueuh ngambean teuing kumaha tuh ambe aing bau aing ambe jelema eta mah ku entok aing ngaliwat ka dieu jeung kelepak modar ngangkeun entok jeung hayam di kaludul parara atuh besti geus eta mah ulah guling-guling ka kieu ke gelempar kabeh di dieu kidul ampun aing bau teh eta di kidul mah atuh jalain ku aing atuh beur ku euk eta mah aing mah eta mah nya apa cenah bau ge ampun eta nya tuh ieu mah nya ku euk nya ku aing meureunang lain ngomong-ngomong aja ieu kalapa di mana di kidul besti ti kidul teh di mana kidul sekolahan eta geuningan aya kidul sekolah anu tanggal jam 2 lah heuh gigireunana eta mah atuh ieu kebon aing nya teu nyaho mah
Itu keur diingket-ingket sia mah. Geus aya ruruji teh aing mah. Agus.